Pamirsa kaonong sadayana anu sami-sami ngadangokeun dongeng enteng pangbarah manah saban ujah kieu. Mugi pamirsa kaonong sadayana singkah hibur kolbu kabeberah manah. Atuh dongeng ieu teh anu nyenak cariyos nyaeta Kapahung gitu pamirsa. Kalian dongeng ieu di sumbasoran nyaeta ku hutang. Gitu pamirsa. Mangga tuh orang lajengkeun anu anca anu katuna. Pamirsa kaundangu urang nyarioskeun harita teh tukang nyadap. Ari pagawean tukang nyadap teh memang disebut santai da teu santai. Sibuk da teu sibuk. Kan katalian ku waktu isuk jeung sore neang lodong gitu pamirsa. Meureun ngalasuluh ningur gitu. Kacaturkeun harita teh usum hujan. Harita teh mangencreung nyaeta di isuk melu ku hujanan bae ngalasuluh oge tepikeun ka rancucut tepikeun ka nyadap oge rancucut langsung harita teh nagogeun lahang harita teh jam 5 sore teh neang anu sore langsung digolakeun ngungkurahan langsung muput harita teh terus beberes sanggeusna ngagolak teh beberes gula di wadahan kana wadahna sup kanu karung tekung si ulah brejek di hujan harita teh gede. Atuh nyaeta mang encreung teh Kapahung harita teh pamirsa. Nyaeta di saung. Manehna teh rek mudun rek balik da hoream kabulusan geus teu kuat meureunan. Harita manehna ngangkat deui hawu ngangkat deui katel ngaduk lebu nyaeta ruhak amparkeun dina hanapeun salon. Hujan teu eureun-eureun tepikeun ka jam 8 jam 9 manehna mangencreung teh nunutan harita teh. Bari jeung gegelehan aduh asa tunduh kieu ieu teh hoream mudun mana ting ngarep-arepkeun meureun di imah ceuk encreung. Zaman harita mah pamirsa nyata can aya HP gitu. Sanggeusna harita teh encreung kabablasan tibra kageuingkeun ku reungit nyarocoan puguh ruhakna geus parem gitu. Pas hudang maneh teh langsung cacapa neangan pamajikanna rasana meureun dinu kasur. Bari jeung gogoroan. Yah, mamaneh, aliran mamaneh. Ada teh para roek para pas ngigir harita kalayang kebut eta ningang anjing. Obong anjing teh harita teh mabur ka tongoh. Bari gegaikan meureun katinggang nyeri. Tekung sieulah manehna ngahulang. Aduh, da geuning di saung bari jeung gula giru harita teh beberes breung-beung langkah 1000. Bari motong jalan harita pamirsa, bari lampu ge geus rada meletet. Pas di tengah-tengah jalan dinu pudunan harita teh solerat gebru harita teh. Encreung teh labuh. Aduh nyanincak naon itu asal leur-leur teuing ceuk encreung. Ari di center teh nincak letah bagong. Atuh pamirsa kaondangu sadayana harita teh bagongna teh gugulunu bari lumpat ka tongoh. Mencereung oge harita teh lumpat kalana berlumpat lampet. Pamirsa kaondangu sadayana kacaturkeun geus tepi ka imah harita teh kakatrok. Mamaneh buka panto. Bari jeung lulungu meureun pamajikanna teh bari jeung dedeupeun. Ih, bapak maneh asal lihat teuing. Nah, di daguan teh tadi sok malang ieu kitu cenah cek pamajikanna teh. Gitu, da mamaneh harita mah pamirsa. Sanggeusna kitu sup harita teh langsung nyokot anduk. Da langsung harita teh mani-mani acan harita teh. Langsung neang sangu kana boboko. Habak dahar harita bangun lapar sigana teh pamirsa. Aya dewok dahar wok harita teh. Sagala di dahar aya tunge ulam kawung dahar. Geus kitu pamirsa kono sadayanana harita teh mangcereung teh kegelehan gigireun pamajikanna da puguh keur orokan harita teh pamajikanna teh. An
kukulisikan cenah teh. Pemirsa kudu sadaya. Cek pamajikan teh, ih bapak maneh atuh nya nanaonan getek. Bari nyusuan teh ari teh tiris maneh bari ngagitak. Iya. Atuh harita pemirsa kondang meureunan bablas sare tapikeun Kang Ngimpi ari teh. Rasaana leumpang jauh haitu kuat hayang kiih encereung teh. Harita bari nulak cangkeng rasaana teh dinu gawir. Aing geus kitu teh ujug hari teh pamajikan teh bari jeung ngagebig-gebig salakina gogokan, non gogoakan pamirsa. Aduh ieu teh. Iya bapak maneh hujan cenah kitu cek pamajikan teh. Ah, nah asa geus raat hujan teh. Ai pas ngarampas sarungna teh ngompol. Aduh, pemajikan ka papangan jadi mancur. Tuh pemirsa, terame. Sampai. Kanggo ngadangukeun dongeng nu salajengna mangga like, subscribe, sareng nyalakeun loncengna.